Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Malam ieu urang diundang ku almarhumah kadarieu cenah ieu bahwa simkuring teges aya di alam barzakh. Maneh ge sarua aranjeun sarua hidup ge barakal pisan. Kula geus ngarasakeun di alam barzakh koreng ngeunaheun nikmat ceuk jana. Nu biasa salat ku ari teu kudu, nu biasa puasa henteu, nu biasa tahajud henteu kudu, nu biasa duha teu kudu, nu biasa sagala rupa dipigawet teu kudu horeng ngeunaheun di alam barzakh teh ngeunaheun nikmat masyaallah. Ngeunaheun Mang Haji di alam barzakh teh horeng daek teu boga keyakinan jelema ieu nya. Sakitu dingeunah-ngeunah ge ditawaran embung keneh bae. Kuari lamun Mang Haji embung paeh ti heula. Geus kami paraeh kabeh Mang Haji hirup sorangan. Eueuh sasah di dunia sorangan bae dae. Si budak naon kahayangna tuh. Paeh embung. Hirup bae terus embung. Hai maksudnya yang kumaha sih? Ya Allah ya Rabb. Meureun nu mantak ragu-ragu teh Haji Pendi titah paeh ti heula embung. Jameureun boga kayakinan dirina bahwa engke geus paeh teh di jero kubur disiksa. Boga kayakinan kitu teh. Jalamun waliullah manu boga kayakinan bakal dibere kanikmatan sorga, kanikmatan kubur, atumun teu mah aya malakal maut, ieu ku hari maut bakal pindah ka alam barzakh. Iya tuh siap. Waliullah mun ditawaran maut siap, sebab gambaranana nikmat di jero kubur. Nah, kuari dan jadi ka Mang Haji siap didegane. Berarti nyana boga keyakinan aing mun paeh digenjreng. Tah. Iyalah. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tadi ayatna dibacakeun wajaat sakratul maut bil haq. Datang sakaratul maut nu mantap disebut sakrat teh hartina weureu mabok eta teh ku nyeri-nyerina datang ka paeh. Sakarat teh mabok. Sagagah-gagahna jelema jawara misalna datang malakal maut moal bisa leumpang. Moal sahebatna paharto paeh ngehenen. Ibutin sugih modar teu daya teu upaya. Kok masih ieu batu cak malakal maut geus ieu mah anaonan di ome ku malakal maut kieu-kieu. Ya Karim. Tapi lu jelas bil haqqi jelas, tapi kadituna zalika ma kunta minhu tahid. Paeh nu sakitu hakna, nu sakitu jelasna geus teu kudu dicaritakeun sebab urang kuari ge keur ngahadiran 40na berarti jelas maot. Bapak urang geus ti heula, bapak kolot urang geus eueuh, bahkan incu urang leuwih ngeheulaan ti urang, berarti bener ieu maot teh. Tapi zalika ma kunta minhu tahid, jelema arembung kana paeh. Lari tina paeh. Hayang tina paeh. Tah cik Imam Ghazali nu mantak urang embung paeh urang boga iman
boga keyakinan bahwa saenggeusna paeh teh urang bakal menang siksaan. Nu embung paeh maka beh kitu. Nu hayang paeh mah moal kos di ditu tuh di mana ditereup jelema hayang paeh nginum baygon. Boga keyakinan tah mah. Bahwa engke aing di jero kuburna bakal menang kanikmatan kubur gegeran nya nginum baygon. Alhamdulillah lak paeh aing cenah ieu. Paeh aing ieu, paeh. Nya geus kesangan ira deuk paeh, ira deuk paeh. Teu paeh. Malah mah cager. Nya nu mantak nginum baygon lantaran boga panyakitna bengek. Boga penyakit batuk bae teh naon gara-garana? TBC. Lantaran ka dokter deui geus beak sagala lah cek dina aing mah geus bae paeh bae nginum baygon nya. Geus beres aing lah geus. Kieu barang batuk teh kalaluar tah panyakitna. Kuari hirup keneh. Ngan mantak geus aya anu boga panyakit. TBC baygon. Ipraknya nginum beneran. Arti dan can datang ke waktu paeh waktu teu bae. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Salila ieu urang ngamumule awak. Udang di pandian, di sabunan. Macem-macem nyabun lagi Haji Pendi mah B29 dikieu-kieukeun. Cek lah meureun topo meureun tawa. Wah rapi. Pokona di urusan lah awak teh. Nginumna teu sambarangan, daharna gitu kene diurus dia awak teh. Ketika orang muriang malakal maut datang geus lain awak urusanana. Lain awak dibere gambaran-gambaran. Masya Allah kan. Henteu saha. Awak geus poho awak. Urang ayeuna inget ka awak teh. Make baju naon ya isuk. Dahar di mana ya isuk. Nginum naon ya isuk dan lain sebagainya. Hah? Ieu mah nu boga duit bangsa nu kieu mah teu boga pikiran kitu. Baroga duit papan direncanakeun tadi dahar di Jakarta isuk di Bogor lah isuk da deui Bandung lah isuk da deui mah di ditulah di Nagreg isuk da deui mah di Tasik. Nah eta ukuran jelema anu hidup menengah kos kitu. Lamun luluhur mah isuk-isuk di Jakarta. Nah sore ke Singapura. Nah isuk deui ka ditu ka Perancis. Nah terus ke Jerman ngebeledak kapalna. Abatur fokus dari itu. Hirup teh ya. Pejabat karitu. Pengusaha karitu. Iwal ti santri nu teu boga pikiran kitu. Ih kumaha manggihna bae. Santri mah tilok aya rencana-rencana. Masak ge tilok aya rencana jam sabaraha henteu batur ngaji nya masak. Santri mah kos kitu. Beres dahar aya deui nu moal timbal dahar deui. Bloon santri mah nya. Teu boga pikiran naon. Beres tas dahar aya nu moal timbal dahar deui. Nya keur kieu bae anu moal leupeut di dahar deui. Santri mah masyaallah. Tak eta ahli sorga meureun karitunya. Deh. Siapa hasud ka santri. Santri mah neuleuh restoran anu rumbe-rumbe, anu lampuna hurung herang teh kitu. Maldek. Malek lain teu boga duit, santri mah panglobana duit tapi maldek. Oh, ieu mah ahli neraka cek teh nepe. So jasa santri mah so. Santri mah kos kitu teu daekeun. Tapi lamun ka warteg nah ieu. Tah, ieu mah keur carita
kuari di urusan awak ketika sakarat, masya Allah geus lain awak roh nu main, roh keluar panon urang nuturkeun roh dibere awalna gambaran sorga jeung neraka katuhu neuleuh sorga kakenca neuleuh neraka. Gusti Allah bakal orang jaat sakratul maut bil haqi pasti. Ketika orang ningali ka dieu ka katuhu senyum seri aya nu ngagak-gak serina heuleuh deui lirikan kakenca mangkerut neuleuh neraka. Ya Allah ya Rabbi, seperti etalah gambaran maut. Begitu orang ningali ka katuhu pas dicabut set senyum, bahkan kesangan, bahkan cai mataan, isin cai mataan ningali sorga nu manehanana hirup sakedeung ibadah teu sabaraha tapi gambaranana bakal diasupkeun ka sorga isin entek cai mataan kesangan. Tapi lamun ningali ka kenca neraka gambaranana aduh hese nyaritakeunana mengkerut boro-boro kesangan geus pokona matana ge bangun molotot pikasieun. Ialah alamatus syaqawah mun di dieu alamatus sa'adah. Taha kuari mah nu deuk dicaritakeun teh roh kaluar ulah mikiran awak mah bakal diurusan kuno harirup, roh urang bakalna dibawa ka mana, awak urang mangke ge diarurusan mulai inna lillahi wa inna ilaihi rajiun beres dicekel geus eueuh coba cekel ieu na geus eueuh coba ieu na geus eueuh coba ya geus eueuh geus diruru bawalah ka imah pakaian anu nempel dibuka nu kamari ieu make jas, kamari ieu make lepis, kamari ieu make wol, kamari ieu berbagai pakaian mulai dikumpul-kumpulkeun dihiji-hijikeun. Sapatu anu kamari sok dipake teh dihijikeun sagala rupa nu di awak geus dicopotan pandian beres di pandian langsung diboehan di kafanan beres di kafanan langsung sholat asupkeun ka keranda atau langsung digotong dibawa ke tempat anu anyar, dibawa ke tempat anu anyar nu tadina urang embung tapi bakal kubur langsung. Awak pas datang kadinya beres kuari sapatu jeung sendalna dihiji-hijikeun baju-bajuna kabeh dihijikeun dibuntel sagala rupa dihiji-hijikeun anu kamari kawauh teh milu nguburkeun nyana ceurik biasa komo keluarga mah bahkan teman deket nama sangkilang jauh ge berani nyana ninggalkeun pagawean anak untuk bela sungkawa datang di kuburan teh loba di imah loba jelema beres nguburkeun babaturan baralik teman-teman baralik kabeh tatangga baralik nyana di jero kuburan urang di jero kuburan nu maot tadi geus beres kabeh tinggal dicaritakeun bae bi anu maut ki anu maut mang anu maut sekedar cerita. Aduh bagus amat eta maut di hajah mamah mah bagus amat kiai anu maut si anu mah paeh tek aing nyaksian bangona kitu amat si itu mah aing mah da sieun cerita kabeh tentang kematian manusia. Urang meninggalkan dunia di tengah-tengah kehidupan manusia selesai hirup urang jawara selesai ngajawarana
kiai selesai nyiaina, pedagang selesai dagangna, petani selesai tanina, pejabat selesai jabatanana, enggesan ketika maut. Apakah carerik alam? Teu ceurik. Ekonomi tetap bae maju, politik tetap bae maju, segala rupa urang paeh kayak biasa bae masalah. Teu aya nanaon. Horenganan urang teh ngamimitian hirup nu asli bade jero kubur. Kuari mah biasa bae, biasa masalah. Engke ngamimitian hirup setelah urang paeh, aslina urang ngamimitian hirup ketika urang geus aya di alam barzah. Aya nu ceurik alam moal aya, gunung ceurik henteu, tangkal kayu ceurik henteu, langit ceurik henteu, bumi ceurik moal. Hiji bae anu ceurik alam ketika maut waliullah, ketika maut alim, mautul alim, mautul alam. Ketika seorang wali Allah maut, komo rasul mah, komo nabi mah, kabeh merenung saha gantina di dunia, saha gantina di bumi. Ketika bupati maut, bumi ngejebian. Ketika gubernur pae, langit geus kieu bae. Ketika Haji Pendi modar, hahaha, cak batu ini giliran gua.